Assalamualaikum dulur salam burbaraya salam dunya tepang di sareng tata dan miharja anu aina beris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Beh Nama karya Cucu Siti Nurjanah. Mangga baraya urang sami-sami ngabandungan. Rek sup milu Bandung kuping teh gok jeung Haji Syukur dai eta oge ngan matuhna di Masjid Girang sok ceramah deui kenaleun sorangan haget uluk salam henteu sote nyalikeun dapan rek milu Bandung kuping teh geus hempak deui di Masjid teh gek na jajaran awewe bari ngomikeun tiung kareret di jajaran belah ditu reg-reg bapak-bapak katut barudak rumaja. Bunga hate teh puguh we barudak daraek ngadengekeun perelean agama tungtunan kana jalan kaselamatan dunya akhirat. Tapi naha atunya ongkoh pangajian teh ngageder di mana mendi tina speaker sok kadenge bari teu bisa jung oge milu berjamaah Bandung kuping. Apan ari bisa ngadengekeun di imah mah pirang-pirang. Ari engke mun geus pindah ke Panembong bisa kitu kutuh ongkoh reang nu dakwah tapi kemaksiatan hanteu ngageder nu nginum teh nu marabok teh nu cecermed jeung rupa-rupa we puguh ketah sasaladna banget pisan mana kitu ge meureun komo mun taya nu dakwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swanten ajengan gebeg geuning ajengan toh sumping na iraha lebetna ngong milu reang waalaikumsalam karasa cangkel emok dirobah tina ngenca ka ngatuhu luk tungkul urusan maok geuning urusan cakat-cokot kana pangaboga batur hade cek hate sugan jadi aman saeutikna rada aman sahanteun atuh ari loba kasieun mah loba kakeung ku ancaman ti pangeran piraku rek ngabadaus wae. Kangaranan maok najan ti saha-saha angger dosa kajeun ukur pager sabebek dosa doraka ancaman ti mantena keur nuting paraok bilih we urang lali engke teh apan kumaha mana pantas diraksana ge ti ayeuna nu maok teh kudu dipotong leungeunna ngarah taya nu maok hadena tapi di urang mah taya keputusan kitu kacipta meureun leungeun teh purutul ger atuh jamaah teh sareuri pok deui nya moal sarerea dah henteu sarerea maraok ger deui resep ku ajengan ieu mah nya tara matak tunduh neng gigireun sorangan unggek beri nyerengeh luk ditungkul kumaha mama ari nu maok setrum eta ge sanes maok mau ka PLN ka nagara cek sora budak rumaja. Ajengan ngaliuk pok di kalem nyeh imut semu surti sanes eta jejerna ke urang adamel deui waktos derdei kana dalil-dalil boh tina Quran boh tina hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bubaran tidinya barudak nu tadi ting arake mangsa di antara maranehna tumanya urusan maok setrum pareng bareng ngabring saarah balik teh pugu we sama menang ngadengkeun wangkonganana tanya atuh kuduna mayar teh saanu lantaran maok teh jadi angkana leutik mayarna saeutik tah gesehna naon geura kumaha geura hukumna piraku bisa dakwah ka batur bari teu bisa ngadalian diri sorangan cek hate nah ari kitu saha nu maok setrum teh geuning manis sakitu peureusna eta teh rek nanyakeun da teu wawuh ka barudakna lalahan we aya naon bari ngalieu kanu nyarita bieu eta bu lempangna jadi rada alon da manehna rada ti heula na abringanna oge pangheulana lempangna teh tong sok suudon sanes suudon bu abdi mah terang tukang masang taeuna oge
Apan ari bade aya pamariosan teh burber kaitu ka dieu milari nu tiasa manglaankeun da anjeunna mah teu tiasaeun. Saha teh ya ieu teh? Ih barudak bisi aya cak-cak podas kuriak piributeun wekeh. Cek bi umah nu mulangna bareng jeung sorangan. Tah mohon neng mun kanyahoaneun barudak sasanggem kieu moal boa mata keributna. Egois pisan bu bari sok asa bener sorangan. Har naon teh ieu teh saha teh anu egois. Dieu kan nu anyar nyarita Iis guru sarua ieu tos milu Bandung kuping. Lantaran teu ngawalon pok we nanyakeun ka barudak teh. Sakit nu sok maok setrum teh. Nu gigireun nu ngawalon teh. Sumuhun nu nembe pisan dakwah. Hah? Baru? Nu mawi oge. Celengkeung ti barudak. Ibu, apan kamari oge balanyang-balanyang milari nu tiasa manglaankeun da puguh. Cikikik seuri. Hate ngenes, ngangres. Aya hadena leumpang jadi tungkul. Tong aneh atuh teu kudu aheng teu sing mun bebeunangan tina dakwah teh ukur bisa ngariungkeun pangeusi lembur katut amplop sareng saya bubaran. Tong aneh deui mun teh mah kamaksiatan angger ngageder. Enya tong nempo saha nu nyarita tempo mah caritaanana. Tapi kumaha atunya aya carita teh da angger nu nyarita ge kalieuk bae. Kahayang mah ulah loba teuing dai model kieu teh. Mal mangpaat atuh. Kahayang mah ulah loba teuing nyarita soal agama nu digugulung urusan agama ari paripola euwah-euwah. Rehe. Tapi da teu kabeh kitu. Loba keneh nu sajalan carita reujeng paripolahna. Teu kabeh tojaiyah, teu kabeh pasalia. Paingan tadi aya nu tumanya soal maok setrum teh teu ngawalon. Majar sanes jejer. Gusti, atuh ari kitu mah ulah sok heuras teuing ka batur, tongkongas teuing, kuriak aya nu ngawarah. Ras deui nya aya guru nu mateni pamajikan bari jeung dipotongan tuluy dipiceun. Boro-boro guru ratu wong atua karo atuh. Aya guru maok hayam nu merkosa murid-murid make dalih latihan pramuka. Gusti bade kumaha tuh ieu dunya teh? Panataran P4 hayo-hayohan. Nah ieu teh tawis tereh kiamat kitu. Ras ka diri sorangan, ras ka jero-jerona, asa leuwang, asa honcewang, asa keueung. Nampi kalaipan diri Gusti, hapunten abdi sadaya. Leumpang teh asa napak asa henteu, asa ngapak ngapung ngawang-ngawang, asa mubazir waktu teh, nya ge ukur kapake sajam. Duka lebah mana mengkolna nu leumpang kencaeun, duka ka mana bringna barudak rumaja, duka teuing. Sup kaburuan, hol sirah ti belah jero, diukna meh nu kangan panto. Geuning tah sumping, damang, nyolongkrong. Duh, isin temenan yeuh diri abdi, unjungan wet kapayunan, gasik nyampeurkeun, pel tungtung ramo. Pangesto hibar piduana ti sadayana, sawangsulna. Sae alhamdulillah, mbina ge nuju cager, barudaknya kitu keneh, alhamdulillah. Urut tatangga ieu teh pangajian sorangan mah asa soleh, sarerea we sakula warga saroleh, ahli ibadah bari teu ngalobakeun teu omongeun. Resep ari ruang riung jeung nu hatena tingtrim teh sok kabawakeun tingtrim. Tapi ras deui kanu tadi dakwah. Lah kumaha atunya? Wartosna amang teh nuju kuriak atanapi tos rengse. Parantos kuriak nama mung nyaeta atuh. Nah nganggo nyaeta sagala rupi atuh nyaraos nu aya ari parantos rengse mah. Ari taeun teh. Sor amis-amis si cikal nu ngasongkeun teh. Kalesan aya leueuteun mang, mangga diraosan. Gek hareupeunana. Nyaeta amang teh manawi kitu tah. Manawi di dieu sayagi cing tulungan 300 mah. Tuluy ngarahuh miceun engapan panjang naker. Mang bujeng-bujeng sakitu.
Waktos-waktos ieu mah hirup abdi ge kalintang repotna. Pan ieu geuning kieu ari meser rompok butut mah saban sasi hantem kuriak leletikan oge priogikeun warahagat beritai hancengan kanggo kitu mah. Nya tina pakiean sadidinten we dicocengan nu mawi ditungtut ngomeanana. Kahyang mahing we ceurik ngenes ku teu bisa nulungan. Ngan kumaha atuh da puguh sorangan gebatan sakieu nya karepotan. 300 cenah bieu tang tu urusan dinas moal keur dahar atuh sakitu mah. Kumaha atuh mangnya mangka prieuki pisan pangintennya. Red kana raraina katara socana beureum. Mun awewe mah pantesna teh geus hing-hing ceurik meureun. Hate mingkin peurih, mingkin ngarakacak. Ari prayogi-prayogi teuing mah wios urang pangikhtiarkeun atuh mang. Manawi we kitu tah. Hasil henteuna mah kumaha mantenna, nu penting mah pan ikhtiarna. Da eta nu wajibna mah ikhtiarna. Bari teu kasawang reka mana ikhtiar teh. Duit sakitu mangsa sakieu heseen apan duit teh. Mung pamikenging terang na kanggo naon atuh artos teh mang? Nu mawi atuh. Huleng heula sajongjongan ngahuleng. Kop rokok paneker gas pulas beureum cekes. Rarayna anteng diteuteub. Sorondoi teh apaan tihang nagetos sakitu bobo na paurug-rug. Kumaha teuing mun nikang barudak nu keur arulin. Huleng deui. Tos kitu. Sumohon panti payun emang ngumaha ka dieu lapur. Nya ka ditu ka dieu we. Manawi aya nu bungana teu ageung teuing. Ulah poos teuing bangsana panen engke. Atuh kagan Haji Sumarna kantos. Nya kitu. Masing teu nganggo bunga ge dari nu laleah kitu mah puguh panglupatan sarerea. Artos tara aya ngantuna sakuna. Tungtung namah abot-abot ge ka eta we ka Haji Syukur. Nu sok dawah teh ya mang. Tah muhun kaajengan eta sumuhun sok dakwah nya hasil. Alhamdulillah. Hate bunga nya kedal kalimah hamdalah. Sumuhun pirang-pirang. Alon. Har ari kitu aya naon mang? Sumohon nambut teh 250.000. Ari seug aduh di jumlah jamleh dina bungana 20%. Asa abot teuing. Kumaha mang? Asa percaya asa henteu. Sumohon bungana ageung teuing. Raraina angger diteuteub. Hate mah duka ka mana. Cag baraya duwi ka dieu dongeng Sunda anu judulna Beh Namah karya Cucu Siti Nurjanah. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Behaja pamit. Permios.